Waalaikumsalam. Wow, ye. Wow, atuh curut babaturan koprok pun baheula. Cek nanti aja hirup ke ente. Hirup. Nya nangis nyekelan ceuli bae kieu nu saurangna. Mangana teh nyekelan ceuli bae. Kita ceuli aing eueuh hiji ku siapan tah. Baheula teh keur perebut sit teh. Sit ya gara-gara ada sita ceuli aing eueuh. Nah nu mantak aing ka dieu ge urang geus karolot ayeuna mah sana umur geus 75 urangnya. Taya mah aing mah dua macem, hiji urusan baheula nyumpungan ceuli aing minta hampura atawa lamun teu dihampura endek minta bayar sabaraha duit atawa aing sumpungan deui ku si eta. Aing geus sadar jasa ku aing. Coba ge dikitukeun coba ge. Ka dapurnya Haji Mopeson sia anggap kotok jago ieu mah ieu. Aing dipencet sia ku aing. Geus deg-degan we urang bebeneran dan henteu ieu bebeneran dan henteu ieu. Aduh. Bener ya, lain bener-bener deh aing mah geus sadar jasa, aing mah sadar geus kadeuleu beta liang kuburan masyaallah kareueut asana liang kuburan. Masih keneh nyaritakeun tentang kisos dilukaan Kuki Umar. Dibacok Ki Zaid Kuki Umar tak nepikeun kanyengkleh tak nanyengkleh. Apa itu nyengkleh? Ya usia naon teh bahasa Malaya nyengkleh. Daya tak Kuki Umar Ki Zaid dibacok datang kawalikat nanyengkleh. Ese bahasa Melayu nanyengkleh. Aya gitu serem. Ya otomatis Ki Zaid lapor. Setelah lapor tangkeplah Ki Umar, sidang sesuai jeung data-data otentik bahwa jelaslah pelaku terhadap penyengklehan ialah Ki Umar. Aduh. Kudu masalah otomatis Zaid atau walina ngabales kaki Umar untuk menyengklehkan kembali. Waduh. Tak mandek langsung ku walina mangga asal jitu. Ndek algozo bae dipasrahkeun mangga. Cing hade lamun dipasrah lamun ku sorangan kudu jelas kajituanana besi engke pas ngabacok kena ceuli. Ieu kan leuwih kana. Mangkaning kapan cara ngisos mapan teu neuleuh aya nu jago mah. Neuleuh mapan ngaran-ngaran jelema jeung jelema mah. Aya bae tega pan ari kitu teu neuleuh mah urang teu neuleuh cara algojo di Arab di Timur Tengah emang ngabunuh neuleuh atuh henteu nukangan bae kitu geus jago-jagona ndek naon bae nukangan jadi ditukangan geus beres
dibungkus segala rupa ditukangan jadi cegeh dek legeuna ditukang geus teu kasalahan deui nu mantak kudu latihan. Nah ieu lamun endek ku keluarga ku walina si hade kudu nu bener-bener citu, lamun teu bisa maning masrahkeun bae ka algojo. Teu ieu ku ari mah geus atuh ayeuna mah Ki Umar dek dibales ku pihak Ki Zaid, akhirna dibales dibohewelan deui disengklehan deui. Lah saya nama impas cek Ki Zaid aing nyengkleh sia nyengkleh geus pokona mah beres ku ari mah geus alhamdulillahirabbil alamin beres barali kabeh ka imah sapoe dua poe mungkin ngemu nu Ki Zaid ngemu nu Ki Umar ngemu sarua bae 4 poe 5 poe geus teu bisa nanaon dibawa ka rumah sakit gecek pihak rumah sakit tinggal nunggu waktu tinggal nunggu waktu nah beneran menang nanti 3 jam diasupkan ke rumah sakit umum eta Ki Zaid jol Ki Umar direndengkeun didinya cek dokter kok sama ya nyengklehnya sama oh ini mah eman main sengklehan jadi ini mah dibalas oh iya terus kunyana dia obatan cek dokter kayak ke Ki Umar wah ini tinggal nunggu waktu aja ini juga sama kok kenapa sebab jantungnya kena ini kena ujung golok yang ini juga sama oh iya udah 5 poe malodar kabeh paeh kabeh tuh kumaha lamun pae kabehan wain mata siroyatan man oh tinggalin hiji walau mata jani min goti kisasin Ki Umar nganyengklehan Ki Zaid otomatis kuari Ki Umar dibalas sanggeusna dibalas Ki Umar kabeneran tina hasil pemotongan kisos ternyata kurang tahan Ki Umar mah dibales ku Ki Zaid ya sapoe 2 poe ka 3 poe paeh Ki Umar pamuhadarun geus teu kudu dibales deui jadi pihak Ki Umar teh teu kudu males deui ka pihak Ki Zaid teu kudu sakali deui Ki Zaid dianiaya ku Ki Umar sanggeusna dianiaya pihak Ki Zaid lapor panggil Ki Umar sidang. Setelah hasil penyidangan jelas pelakuna adalah Ki Umar, balaslah ku Ki Zaid. Setelah dibalas balik sapoe 2 poe 3 poe Ki Umar mah paeh jani teh na ieu teu kudu males deui ka Ki Zaid supaya paeh teu kudu antaran geus akur cara pembalasanana. Kumaha lamun aju para raya sakumaha tadi Ki Zaid dibawa ke rumah sakit umum atuh Ki Umar ge sarua 2 poe 3 poe 4 poe 5 poe para raya kabeh siroyatan man paeh kabeh eta faqad qatas cukup sakitu pengkisosan. Awasabakol majni wali atawan upayati heula teh majni alayane Ki Zaid Ki Umar pangkatna jani Ki Zaid pangkatna majni aleh jani hartina nu nganiaya
majni aleh hartina nu dianiaya Ki Umar sebagai jani dianiaya emang aniaya kaki Zaid ngaranna majni aleh kemudian dibalas kuki Zaid Ki Umar sarua pada sarengkleh kabehan taya diasupkeun ka rumah sakit misal ka rumah sakit keur henteu na ge masalah ngan nu jelas paeh kabehan ngan paehna heulaan Ki Zaid sebagai majni aleh Ki Umar mah panderi tos pakodik ta secukup geus sakitu wa inta ghara lamun mah rada panderi mautna si jani majni aleh lamun panderi mautna majni aleh ya Ki Zaid nu heula adalah Ki Umar sebagai jani naib palahu nisfu diatil asoh cek sakaul asoh menang kawali na wali jani nurutkeun cek kaul asoh palahu menang kawali na wali majni aleh ieu adalah nyokot saparodiat nurutkeun cek kaul asoh tapi cek kaul sohehna tetep bebas-bebasan pohara yang masalah kisosnya dicaritakeun dina Al-Quran diuraikan ku Kangjeng Nabi diijmakeun ku para ulama barisa masa kali hampir diunggal negara ke jalan hukum kisos berarti orang gede kene nuturkeun watak kemanusiaan dibandingkeun jeung kahayang nunyin urang yakni Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala jadi orang kurang nurut ka Gusti Allah namun orang narurut mah iya hukum kisos dilaksanakeun ku urang tetapi eta tadi lantaran geus gedean kaham cek hama tidak manusiawi maka hukum ilahi eleh hukum manusia ya tinggal ditungguan bae engke jamual karbal deui ge bakal pararahi ke di akhirat disidang saurang nu di dunyana kungsi ngabacok ngabohewelan kungsi nyengklehan kungsi komo ngabunuh jeung sajabana teu selesai di dunia can selesai di dunia ke di akhirat bakal diselesaikeun moal kebal deui tinggal tungguan bae mentak lamun urang boga urusan-urusan kos kitu daripada engke di sidang jaga di yaumul kiamah maningan kuari urang datang ka anu dianiaya ku urang. Waalaikumsalam. Ye. Azawaw ye. Wow atuh curut babaturan koprok pembahala. Cek nanti hirup ke bente hirup nangis nyekelan celi baik kiai nu saurang mana teh nyekelan celi baik kita celi aing eueuh hiji ku siapan tah baheula teh keur perebut sit teh sit ieu gara-gara ada sita celi aing eueuh nah nu mantak aing ka dieu ge urang geus karolot ayeuna mah sana umur geus 75 urangnya taya mah aing mah dua macem hiji urusan baheula nyumpungan ceuli aing menta hampura atawa lamun teu dihampura endek menta bayar sabaraha duit atawa aing sumpungan deui ku si eta aing geus sadar jasa ku ani
coba ge dikitukeun coba ge ka dapurnya Haji mau peson sia anggap kotok jago ieu mah geus dipencit sia wae geus deg-degan we urang bebeneran dan teu ieu aduh bener ya lain bener-bener deh aing mah sadar jasa aing mah sadar geus kadeuleu beta liang kuburan masyaallah kareueut asana liang kuburan naon da kareueut coba yeuh hese teh Melayu mah kareueut pan jadi urang mah aya kareueut nya amis kareueut asana liang kuburan teh aduh kumaha ya asa endek bae teu meunang sales mah asana isuk ya kok mau batuk bae geus kolot bakos kitu bae tah neuleuh nu nguburkeun teh aju dibukaan talina dikumpulkeun talina suku dibuka pipi di kitu buka aju diantalkeun kana taneuh asa aing bae tah aduh geus kolot kieu mah tapi ayeuna urang Lampung mah jar resep keneh bohong atuh sia mah kos kitu mah ayeuna kuburan asa deukeut ayeuna urang Lampung asa angel keneh kumaha meureun ya Allah tah aing ngeundek papasrahan deui sia teh terserah acana bayar bae ceuli kudu sabaraha duit acana atuh nek dipencit bae ceuli aing os anu bagus mah hampura sih aduh teh nu bagus wae kos kitu tah urang hada bihada masyaallah memeh maot ulah-ulah eta atuh urang datang ka imah tetangga urang Waalaikumsalam duh kula boga salah ya hampura salah naon tuh biasa teu boga salah keur baheula keur ngora biasana jan henteu mamang mah jan teu boga salah ka kula nu boga salah cenah naik mamang mah henteu atuh salah naon tuh ja urang mah biasa-biasa bae heuh manta ka dieu geus men tampur ieu naon tuh mamang baheula teh keur kikituan jeung mamajikan ku kula diintip yo naon lah tuh men tampura tah urusan ngintip bae ge pan baheula masuk dari intip tuh nya baheula mah babari pan sapira wide atuh ai kuari mah ngintip da kumaha atuh kudu make taraje teh urusan ngintip baheula mah di pakampungan atuh kula ge nyodongeng we cak kolot baheula ya kula mah pan budak kuari gitu kolot baheula mah kari tanyakeun ke Haji Makmun tah narintip teh baheula tuh masyaallah teu meunang aya nu pangantenan diintip teu meunang aya rangdang ora diintip tah eta teh kudu minta hampura daripada engke di akhirat dibuktikeun aduh kiai cenah nu diintip lah jawara asana lonjok ka kula tangkis atuh tungtuna gelut bae gara-gara eta eta hal-hal nu kitu tah nya urang koreksi diri introspeksi supaya urang balik ke akhirat urang bersih eueuh patula patali jeung manusia hakullah mah alal musamahah hampang enteng tapi hakul adami musahah berat luar biasa urusan penganiayaan, urusan hutang, urusan perzoliman malik, urusan-urusan eta ngaranna bangsa hak adami. Tapi urusan jeung Allah mah misalna urang salat kurang khusyuk aja siapa tuh kukumakeun ya sekolah emang teu bisa ieu khusyuk kan kula mah teu bisa teu manteng teh geus penting mah sia mah daek bae geus salat sakitu geus daek bae geus ka sorgakeun teh babari urusan jeung Allah mah babari teh jeung Allah mah kos kitu tah sia kurang salat kan subuh nu kurang bae kan oh ya kan kunaon atuh nah geus kos kitu bae kita tadi mah jam 7 osok kodok ke belah dina mah diengkekeun najun teu
tapi pan sia sadar ka aing bahwa aing pangeran sadar geus lah kurang hiji dua mah salat geus kasorgakeun bae doa acak nu tilok subuh yang mantap. Aduh saya murah juga Allah mah murah tapi urusan jeung manusia pan Allah mah maha gopur Allah mah maha rohim dek dimana diterapkeun gopur jeung rohim Allah atuh panerapkeun rohim jeung gopur Allah teh jang anu boga salah anu teu boga salah mah dek naon hampur aja emang teu boga salah. Nah iya ye jang bangsa nu kararia ye nu loba salah tah diterapkeun lah gopur jeung rahman Allah guys urusan jeung aing mah gampang guys cek Gusti Allah peneng pangeran geus emang aing menyeunkeun sorga jeung sararia ai salah batus emang bararia sa ieu cek Gusti Allah ai malaikat kasorgakeun atau celomkeun lah sagedeung urusan Allah tah bari urusan musamah tapi lamun jeung urusan manusia diudag-udag ku jelema lapor ka Gusti Allah Gusti abdi dituntut siakan urusan jeung manusia aya timbanganana sok malaikat ayo sidang seadil-adilna teu bisa urusan manusia jeung manusia tetep baik urusan ngabohewelan urusan ngatak nyabok nincak nyepak najong urusan maling dan lain sebagainya berbagai-bagai penganiayaan selesaikan tamat teu bisa langsung ka Gusti Allah sebab hubungan anak jeung pada manusia mentak etalah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa bani lalumpatan kemah ti dulurna ti indung ti bapak ti anak ti tatangga ti kawau lompat bos ti anak buahna anak buah lompat ti bos atau anak buah ngudag-ngudag bos wah pimpro diudag-udag pimpro nu kuarina teu beres masyaallah nu ngudag bupati mah loba jasa meureun nu hak-hakna teu dicumpena eta sehingga data urang merenung ke arah eta kabeh urang maot hampang eueuh patula patali jeung manusia mudah-mudahan urang kabehan memeh maot urang bisa tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dianiaya kuki Umar urusan limbah di pabrik perebut hayang menguasai Cinglu numpuk geng-geng di harapan Cinglu untuk mendapatkan limbah Cinglu. Wah, geus aya nu dibeli segala rupa geus ya mah, ku aing dibeli beta geus hayang ribut. Aya anu nurut. Aya bisa pokona mah tarung bae kajen kuku mah ge aya. Aya nu ngekor bae geus ya mah pokona mah aya gara-gara aing mah milu bae jeung sia. Wah, macem-macem di harapan Cinglu. Pohara jasa jelema hayang limbahna datang ke awas sia pokona mah sia asup nyawa sia melayang kual oh sabili Cinglu pohara jasa batur mah kos kitu di Irak sabilillah di Suriah sabilillah di Cinglu sabili Cinglu Masya Allah eta otak dek dikawarakeun deuh Gusti Allah ribut tuh gitu tapi atuh geus kos kitu bae janya nama duniana emang tadi dage geus dididik ti leuletik na mabok tato di dieu kalajengking di dieu kobra di dieu gambar awewe wah geus macem-macem tapi di tukang Garuda Pancasila sial jasa
Masya Allah ribut Ki Zaid jeung Ki Umar beneran ternyata nu daek eleh ribut teh lain lalagaan cekel lesang Ki Zaid dicekel ku Ki Zaid boga permainan Bogor. Waduh Ki Umar boga permainan Jakarta. Wah besi. Jakarta terkenal dengan besikna, Bogor terkenal dengan salak Bogorna. Aduh gas gaduh Cibande gas jeung besi gelut mah sebenarnya lain urusan bencana tuh urusan tanaga jeung palihai-lihaina bae jaya nu boga besi jago ge jago aya geus teu boga tanaga mah tuh dibawa lompat bae ngusruk sorangan bawa lompatan ngusruk ge jalan teu deuleu bae lawan kos kitu. Nah ieu mah ribut ternyata Ki Umar keur angin bagus cekel Ki Zaid ditekenkeun kada dengkulna dipotongkeun gepok potong nyengkle jadi leungeun Ki Zaid nyengkle lu susah lu nyengkle apa lu emang itu mah bahasa nyengkle mah dari RRC itu waduh bahasa nyengkle tak. Akhirnya tetap baik di sidang baik motifnya kumaha baik tetap sidang pas kuari pembunuhan teh murah jasa nyawa teh Masya Allah tepuguh nu diperjuangkeun eueuh we ngadenge memperjuangkeun agama kuari datang ke melayang nyawana nu diperjuangkeun teh kos kitu bae geng-gengan kemari terjadi di Yogyakarta urusan geng-gengan di Jakarta nu kamari besar-besaran geng-gengan Hercules kabeh ge urusan geng-gengan bae nu bangsa urusan agama. Masya Allah ieu sakieu di Indonesia obo di pusat tadi itu di Amerika nu mantap kulit teu betah ge gitu balik aing gade lah betah emang kungsi ke Amerika di mana itu Amerika mah di gondrong saya gondrong Amerika di jauhin orang dia bawa Amerika di gondrong Amerika yang gue leungeun lah ye belah katuhu nu dipotongkeun akhirnya di sidang sanggeus di sidang dipinta ku Ki Zaid sebagai mustahik yamin mustahik ngisos leungeun katuhuna Ki Umar lantaran telah menganiaya tangan kanan Ki Zaid berarti harus menganiaya kembali mengkisos kembali Ki Umar leungeun katuhu sarua bae kudu leungeun katuhu deui bae potongkeun cek Ki Zaid ka Ki Umar mar kadegeun taleungeun katuhu kadegeun gas kuari mah pokona aing mah bebas-bebasan dek males katuhu deui seuri bae Ki Zaid lah cek deui bae nu kenca bae ye pentan nu katuhu dikaluarkeun nu kenca teu dicicingkeun deui ku Ki Zaid nu kenca ge ditebas bae ku Ki Zaid teh anu kenca ge nu dipenta mah katuhu lantaran nya lembeng aniaya nu katuhu cek Ki Zaid teh ka dieu leungeun katuhu sia pokona potongkeun deui ku aing hehehe cek Ki Zaid hehehe sia katuhu hehe jeuh hehehe dibir ya iya bae dipotongkeun ku Ki Zaid ceger bae encan impas lantaran katuhu nu dipentana kunaon mere nu kenca berarti nyana menta ieu mah ridho ieu nu kenca nu katuhu mah encan tah eta nu mantap ulah salah mere ge nu dipenta adalah leungeun katuhu nu dikaluarkeun leungeun kenca encan anggeus teh urusan teh tetep kisos encan cumpon katuhu deui adapun nyana mere kenca berarti nyana eta mah mere emboh leuwih nah los kenca heula ku sia ieu sareng kitu. Masya Allah takos kitu di agama mah
jadi temenang sembarangan walau qala mustahiqu yamini lamun Kizaid ngomong nu boga hak males katu Ki Zaid akhrija gerak keluarkeun eta katuh ku aing dibalas ai prak bakhraja ya sarahu nu dikaluarkeun nu kenca wa qasada ibahataha maksudna ngamenangkeun los nu kenca ge pamuhadaratun eta mah geus bae kasia-sia bae nu kenca mah tatap nu katuh ujung-ujungna jadi Ki Umar mah kenca katuh parotong kabeh Allah. Jadi kudu jelas di agama Islam kudu jelas. Urang datang ke tukang cukur gek bediuk di kursi tukang cukur cicing teh ngomong teu naon. Teu ngomong teu naon ieu mah diuk itu ke di kursi tukang cukur ku tukang cukur urang di ka dieu di naonan deuk ka dieu. Hah? Ngaranna naon atuh sia ieu? Dasar teu nyaho kadieu tah kadieu ditilaman ditalasan ngaranna talas tah talas tukang cukur mah tunggal gitek we beres dikepikan nuhun nyemang beres balik geus yeuh cek tukang cukur pan nuhunnya mang lain nuhun leutik tanaga aing ya tuh kula ngomong teu naon teu jing mun kitu mah ngomong pangnyukurkeun kula aja sabaraha duit eta nyukur potonganana kos kumaha tah eta kan jelas nah ieu potongan kos kieu potongan polisi potongan abri atawa sabelah bae mang kula mah sabaraha teh nyukur 300 bogana ngan 150 sabelah mang masalah kan tuh. Nah eta jelas saya datang diuk bebe diuk gek ajukunya na tilaman ke ditelasan langsung seret beres atuh geus atur nuhun geus beres masalah eta urang asup ka warteg cre bediuk aju diberean ku jana tek urang cicing bae urang na cicing we di dinya nyanana tuh geus biasa ieu warteg mah jeung lele teh goreng segala aya naon kitu ngaranna urang teh disambelan di sayuran nih dahar beres dahar terima kasih ya oh masalah oh masalah di sidang ka mana ge menang iya teh kumaha saya mah kan duduk di situ nggak minta nasi, nggak minta apa, kenapa saya dikasih? Kecuali saya minta nasi pak, nasi mak, mbak, sama apa, lele, sama apa lagi, ini udang nih, sambelin dikit, sayur asam, kan itu mah minta, saya mah enggak, saya mah duduk, dia tawarin nama ini, iya, ini lagi, iya, saya mah ditawarin kan, kata dia sambelin jangan terserah dah, disambelin sama dia. Ya udah tuh enak aja begitu dia ini sayurin jangan terserah tuh mau disayurin enggak sayurin udah enak saya mah udah beres 2 kali bisa dipepet tapi tetap kudu dijelaskan di agama mah teu meunang gitu tetap kurang asup ka warteg makan mbak ya berapa ini nih lele goreng berapa ini bakwan berapa sama sambal berapa jadi itu komplit berapa komplit mas sayur-sayur tak kudu jelas eta kakara cek agama meunang lamun can jelas model diuk dibere teu kudu mayar asal loba nu teu kudu mayar yang ke ayeuna nu meuleukeun ka aing bae tungtung nama aing bisa di demo warteg kudu jelas saurang model kasukan restoran diuk pesan terus udah babayar 1,5 juta teh bagus kos kitu teh
nu bagus batal lamun saya tabel menu. Nah iya gurame 1 kilo beres sekian, ini yang 2 kilo sekian, ngeunaan sop sekian, saya teh nu ngeunaheun mata nu kos karar itu sut sambal dan lalap gratis. Geus urang ngomong makan Pak yang gratisnya saja. Nggak usah pakai daging, nggak usah pakai apa, udah nasi sama yang gratisnya aja. Aduh eta nu ngeunah mah kos gitu tah. Aduh gua jadi di cirian nomor mobilnya berapa nih orang nih, besok udah nggak usah parkir di sini dah. Nah, jadi kudu jelas dahar teh, kudu jelas minum, kudu jelas mobil ge sarua mobil kurang cicing di jalan cicing ya pak belaraja ayo masuk naik bae urang belaraja turun di belaraja can bayar saha nu hayang ke belaraja ya aing mah dititah ku sia henteu anterkeun deui aing ka ditu ku sia kita bayar teh kudu ditanya heula ka belaraja sabaraha duit. Nah kakarak we tuh bisa ada mantak nah hebat mah di ditu di Garut tah mun ti Bandrek dekat Tasik nanya heula di Garut mah dekat Bandung nanya heula elep mun mobil ti Ciamis keun ti Tasikeun Bandung sabaraha ka Bandung hati mah zaman murah ya eta mah wes 400 300 jadi tawar kurang bogana ngan 250 doang di tukang bae geus atuh sia cenah tah aya geus di tukangnya teu naon geus jeung barang tapi sia jasa teh supir kenek main tawar di Garut terus kuari ge masih coba ge kuari ge lamun urang sijing di jalan tah set nyetop ka mana ye Tasik sabaraha ka Tasik ditawar heula tah sekian kecuali nyana geus maklum geus sababaraha ge rek dibayar bae lamun nu boga duitna pas-pasan atawa kurang nawarnya na ulah boga da sakieu rek dibawan teh ya waduh gitu waduh aya geus naik atuh naik ngan di jerona teh ditanya-tanya geus nu disedak-sedek bae geus saya muatan deui ka dituan sia ngan teu lecet doang ping-ping. Eta hebat eta di ditu mah tah sakaja hokula tah ka Garut ka Tasik Ciamis arah ka Bandungkeun nyetop nanya tah eta rada bagus kene di urang henteu stop tah clek naik geus nu bloon urang mayar tah ka belaraja tak beres ai turun dompet eueuh Masya Allah nya mayar nya dompet eueuh eta kos kikituan teh kudu jelas geus lamun jelas urang nangeunah sebab urang lamun ka restoran dahar urang mikiran mayar sabaraha ye kira-kira asana bangsa 2 juta ye kajian hukuman urang lobaan jeung babaturan urang tungtungna mah lain jadi daging pan eta kuru pandahar mah kudu jadi daging kuduna menjadi daging ieu mah kuru barang tas dahar teh ditimbang nu tadina aya 65 jadi 60 cek babaturan kok sia jadi rosa mayar tadi puyeng aing jauh deui tah kudu jelas gitulah agama Islam kudu jelas-jelasan datang ke berjuang teh kudu jelas pondok pesantren berarti bener-bener pesantren lillahi kalimatillah ngaluhurkeun agama Allah jelas ditanya sia aya ijazah teh pondok pesantren mah Allah nu di daleuna sia deuk sabar tahun di dinya kumaha Allah bae maksudnya kumaha Allah atuh Allah ngersakeun ka aing 5 tahun 7 tahun aya anu tentang ka incua di dinya bae terus teu balik-balik pondok pesantren mah Allah nu di daleuna lamun geus pondok pesantren modern penipu kelas kakap penipu eta kos kitu teh teu jelas di Islam teh teu jelas mun sakola ibtidaiyah sanawiyah aliyah sakola MI sakola MA sakola ulah ai di jerona sakola make pondok pesantren dicarekan wali sanga sia wali teh nu nyeun pondok pesantren teh
ye Sunan Rohmat dikutuk sia ku Sunan Rohmat. Sekolah baik, pesantren baik. Nah kuari pondok pesantren mudirun modern. Tetap bakal ditanya baik ku Gusti Allah. Sebab naon? Ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim nu kudu dibejakeun lillahi ta'ala tetapi dijual belikan nyana meraup keuntungan di pondok pesantren ngajual Al-Quran hadis maknana kos itu bun hayang nyaho mah dek nariba dek henteu tah lamun dijelaskeun mah seperti eta kudu lillahi ta'ala dek pondok lillahi ta'ala sekolah dijakeun ibtidaiyah sanawiyah sekolah ibtidaiyah sekolah sanawiyah sekolah aliyah sekolah naon deui tas aliyah deui a'lal aliyah kok ditunda. Wah pohara jasa tama geus ta eta teh sakola geus kunaon make nyieun ponpes di jerona sakola nipu katanya lain cakula cek para ulama salafus sholihin kula hanya menyampaikan doang jadi jelas kadahar-dahar tadi tadahar kudu jelas naik mobil kudu jelas di agama mah ulah aya remeng-remeng ulah aya dua akad cek Ibnu Daud Sunan Nabi Daud ngajelaskeun teu meunang aya dua akad kumaha dua akad teh lamun ke 10 juta lamun kredit 15 juta hiji barang dua akad riba dua akad riba. Iya pondok pesantren yang sakola dua akad riba. Di mana riba na? Tanya aing ge. Dua akad eta dapat kitu garana. Jadi sambil menyelam minum air dikelekep sia kajian kumaha ge. Tuh dua akad teh teu beunang tanu mantek teu beunang ge riba dua akad. Aya susuganan teu meunang. Urang kuari kitu dek munggah haji kemudian urang asup ka dana talangan haji urang nginjem duit na didinya daftarna kadinya dua akad teu meunang nyana keneh tah haram kos gitu teh mantek kuari munggah haji balik munggah haji na tuh biasa-biasa bae kos untuk munggah haji jama ke dana talangan haram teh dibulak-balik ka mamana ge haram cenah aya nu ngahalalkeun ngaji deui coba ge aji coba ge dua akad ya jadi haram teh. Masya Allah karim mantak barahma ararapi kuari wages boro-boro ararapi lah cenah kiai asal munggah haji bae kula mah nyaritakeun hukumna adapun atuh endek bae mah Allah sih jatuh bisa katahan ieu kuari mah boro-boro anu eta nu kos kitu can jelas ge kudu can nyaho ieu masalah korupsi bae geus jelas-jelas haram ja terus bae atuh jamaah abok diharam-haram ge ja terus bae jia tuh bukan mah nyaritakeun doang adapun pelaksanaan mah kumaha hidayah ti Gusti Allah kumaha taufik ti Gusti Allah diulah-ulah ge tak ulah kakula jeung ulah ka Golkar siap pembunuh agama atuh ja terus bae ngan ngabejaan doang loh cenah kiai so tau paneuleut baheulana kiai anu hancur ku Golkar kiai anu hancur ku Golkar kiai anu nyengkleh ku Golkar atau tinggal di dalam berarti Golkar teh pembunuh kiai karakter kaki ayeuna hancur ludas jadi debu beak ludas emangan ngabejakeun doang isian deuk atuh terus balas je atuh di Tasik teu kudu di bejaan ngaranna di Garut teu kudu di bejaan Tangerang kuari harirup keneh mangkeluk-mangkelukna je atuh di Serang berarti pembunuh kelas kakap eta pembunuh karakter kekiaian gol sia nu neruskeun tah
aing mah toser doang. Aja teh jelas kalau ngebejaan doang. Iya. Perang sana. Besi teh sadar. Kula sekadar ngabejaan. Dak loba kiai nu nyarerieun hate. Kajeut. Ulang ke di akhirat di sidang aing menang. Optimis aing menang boy, perang sana. Aduh, nu nitahan ya ngomong gua situ. Dua akad riba. Aya dalilna buka ku aing hadisna. Jeh, mengkumaha gitu. Asal lu dua-dua akad beres teu beres. Di kemana ente? Mamang lah. Mamang di mana? Di Cikupa. Bener ya? Horenganan aya nu digigireun imam Mamang. Sarwiti. Teu murni tah. Eta silaturahmi teu murni, aya silaturahmi kasarwitian jerona. Silaturahmi sareng bae ka mana Mamang? Geus beres. Adapun ke di Cikupa ka pangijeng sarwiti lain masalah. Tapi lamun geus direncanakeun ka mana sia ke Mamang aing ulah. Mamang aing mah mukhlishina lahuddin. Bohong sia. Orenganan geus saya rencana emang di jerona ge aya SMS-an heuh. Sarwiti di sisina lah dua akad dari kos gitu tah. Kan bangsa dua akad teh jelas tate ke kula dijelaskeun insyaallah iraha waktu nu dua akad model eta tadi pinjaman bank syariah dua akad jeung haji haram dua akad model tadi kredit haram aya hadis dage kebe panasaran maksudnya lain panasaran beren kiaina poho emang eta nu jelas poho. Masya Allah tuh ya abis jelas dahar minum segala naik mobil segala nyukur kudu jelas nu mentak eta ngaji lain teh jarago DRS profesor jarago ngajina tapi kudu teh henteu sejuk dua akad di jerona Allah maha uninga tah mentak berjuang teh lamun aya dua akad satu suara Allah agama Allah mantap. Namun urang cicing di pondok pesantren ieu sarua ieu di pesantren teh ieu sarua sabilillah aya sabilillah di Medan Laga kotil hukumna aya sabilillah di pondok pesantren ribat ngaranna pondok pesantren sabilillah keneh ngan manawi. Jadi berjuang ngeluhurkan agama Allah di pondok pesantren sabila paeh di pondok pesantren syahid indallah syahid teu karasa paeh di pondok pesantren teh moal karasa ngeunaheun mun sakira-kira ditanya sia ieu ku ai hayang naon teh hayang naon sebetulnya hayang naon Allah nu nanyana hai ditanya deui mah kula mah hayang hirup deui asup roh ka awak hayang masantren hayang muriang hayang gering deui ku ngeunah-ngeunahna ganjaran paeh di pondok pesantren tapi bangsa di sanawiyah henteu teh loba SMP lain SMA lain soreng aliyah Allah henteu teh loba kitu. Artina lain jore ngan teu kaasup sabilillah kudu aya sanawiyah kudu aya aliyah ibtidaiyah SMA nagara dek dikumahakeun lain berarti ekstrim wah lain ngan teu asup sabilillah eta mah kos kitu penting jang nagara bisa niatna sarua bagus ngan teu dikelompokkeun sabilillah kudu aya UUS teh bisa maca urang itu hese ngan ulah dua akad saakad bae mantep kuna nih nangan lah geus balik pondok pesantrenan neuk sanawiyah bae sebab jerona ge neuk ngangan duit geus jelas kan bayaran sia teu bayaran pecat koing sia jelas kan jelas geus jadi ngeunaheun per bulan bayaran emang aing mah sakola bayaran
pondok pesantren mah etis pakai bayaran sebab pondok pesantren mah Allah nu dideuleuna jadi mantap asal asup ke pondok pesantren teu kudu bebeja deui ka kiaina teu kudu geus asup cicing milu ngaji di dinya sakuatna balik geus teu kudu bebeja deui los beres atuh pan di dieu geus di luar emang bebeja teh henteu aing cenah ngaji bae can orang deuleu ka kiaina los ya jeung tukang sate bae ka ditu oh masalah salah tuh ngaji jika sapira ngebeberes awak supaya jauh ka hukum supaya engke urang ibadah mantep ka Gusti Allah ulah aya remeng-remeng tah eta lamun urang jejelasan kos itu ngeunaheun Masya Allah lamun aya jelema mondok di pondok pesantren hatta syaba sehingga huisan tah eta teh palahun nurun hiji huis di akhirat bakal jadi cahaya hiji cahaya hiji huis jadi cahaya di akhirat jadi lamun ke pondok menan kitu nu pesantren ti umur 15 tahun datang ke umur 40 tahun kan huisan pasti tah loba tah atuh geus cenah mah ujianana hurung geus teu bisa dideuleungkeun atuh hurung biasa ya Allah jalain cakula cek anjing Nabi palahun nurun ngali dina hadisna Masya Allah mentak ieu urang sakieu ge ieu sakieu ngaranna ieu pesantren 2 jam jam pesantren 2 jam ya campur wuduk segala guys ya nyai-nyayan sarua niatakan nu macem-macem ngaji ka dieu mah eueuh geus pokona ngaji balik beres kecuali kaum hawa lain deui aya nu neuk meuli sempak segala anu kutang sebodoh ge sebenarnya bae aya lalaki mah lalaki mah murni nu murni mah ya Allah ya ngalempeng-lempeng hatenya orang lamun terbiasa orang lempeng ngaji lempeng segala rupa lempeng ketika ibadah sholat ge lempeng sholat ya Allah yes beres nemun nusuk ngajina bulak belok engke sholatna ge Allah aduh kok aya suara HP nangingong di pareuman teh budak ngeunaheun keur sholat saya suara HP ngeunaheun tolol kos gitulah namun urang jejelasan dianggap ekstrim lain supaya mantap menghadap ke Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ieu ubudiyah ieu muamalah jelas teh Masya Allah ulah aya remeng jeung pamajikan kalau menjelas-jelasan ngeunaheun kada ka mana ka kabelah raja aya naon ka ieu tah dek ngarumuskeun ieu tah soal tanah oh geus beres jelas kan di telepon ge kakak di mana belah raja kakarak beres mantep kan mantep teh suarana ge ka sing ade beres tapi lamun remeng-remeng ada ka mana ka belah raja urusanna loba ye ieu doana bae geus telepon ke pemajikan kakak di mana kene karak beres tapi kakak mau lo kabalik asal terus ka Serang ya emang gue asal can beres 2 poe goreng kawin iya mereka teh beres saya takos gitu tah remeng ngaranna tinggal pemajikan bae ngadoakeun salah tim mimiti ngadoakeun rada beres datang ka tek ku galedeg gitu tah salaki aduh teh gara-gara remeng bereta tuh kan kudu jelas saya jelas banget ngeunaheun bae urang unsurna naon mah kak kok lambat macet ya waduh di Cibadak teu kira-kira ieu macet geus urang macet beneran kan macet menang sajam di telepon deui di mana kene dengekeun ya dipencet ku urang non kada klakson net tah di mobil kan macet oh masalah jelas lah tuh mun teu jelas Pak kak di mana macet ya dipencet ya padahal keur leumpang net kadang kan macet padahal terus bae ngayung bae deuk ka Serang sing ade kak salah geus datang pan kawin tah ge telepon kakak di mana aduh teu bisa balik ka sana poe isuk kakarak bisa emang kunaon kak urusan can beres ya geus atuh
isukna kakak aku. Kakak di mana ya? Aduh, tarak udang hees di mana? Poan udang hees. Mulai tak asalnya. Sekat terwag baik kos kitu mah teu jelas. Mentak urang kudu jelas-jelasan. Kakak ka mana? Gelar raja. Neuk naon? Kawin. Kakak ada jelas-jelasan. Nu bener ka? Ih, atuh geus kakak jelas-jelasan pokona mah. Asalnya galedeg ieu teu poteng teu barang galedeg tinggal galedeg pokona geus kitu bae pokona kakak mah nu bener kak kula milu atuh deuk milu aya bang deuk kawin ieu di ditu ih mantep amat ieu mah wal aya asana wal aya moal bisa urang kawin itu ka rumah sakit atuh kos kitu masyaallah nyai supaya urang mantep mengetahui zat Allah subhanahu wa ta'ala abeh urang bulet ka Gusti Allah ulah aya sumput salindung ketika ngajelaskeun sabener-benerna pasti loba anu merasa terpukul ulah nyalahkeun sasaha introspeksi diri oh jaheul horengan abeh kadar urang derajat urang indallah kanyahoan ku diri urang sorana mentak diangkat jadi wali eueuh nu disumput salindungkeun ka Gusti Allah izin ka Gusti Allah bahasa agama di jerona dunia bahasa silaturahmi di jerona horenganan urusan dunia bahasa silaturahmi horeng urusan bobogohan tatangga jeung dulur teu nyaho Allah mah uninya izin ka Gusti Allah wali moal aya nu sumput salinu a b hendak 2 kali 2 4 wali teh nu kos kitu ngaran kuari mah lain pan make matematika 2 kali 2 genep geus jadi genep kok bisa genep gitu geus main bae 2D bosen aing mah genep ajeun kumaha ge geus teu beres tak kos itu gitulah hirup urang coba diperbaiki supaya ulang ulah ngabohongan diri urang jeung manusia mah teu kanyahoan tapi jeung Gusti Allah mah kanyahoan sedengkeun urang bakal balik da moal ka mana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai kitu urang geus pas-pasan nginahin jeung Gusti deuk ka Gusti Allah atuh aing siap ya nu disumput-sumput ya ka Gusti Allah urusan dunia aing mah dunia dagang urusan ibadah aja ka Gusti Allah politik aing ngalaksanakeun geus coba salah lamun anu sok kos kitu remeng eta engke bakal dibukakeun qala wallahu walau qala wa in qala wallahu a'lam bissawab